Wadia balat balabar kawat burinyai, gentra pangbagea Bupati Bandung Dadang Supriyatna, pikeun masyarakat ngaliwatan program pinunjulna, nya eta Bupati ngamumule desa atawa bunga desa. Dina salah sawiosna, Bupati sareng parareng-rengana nganjang ka desa Ciluluk Kacamatan Cikancung. Kagiatan nusami oge, kantos dilaksanakeun ku Bupati di Desa Marga Mekar Kacamatan Pangalengan, dina kaping 14 Januari 2022, jeung Desa Girimulya Kacamatan Pacet, dina kaping 22 Januari 2022. Samemeh ngahadiran bunga desa, Bupati katut jajaranana ngaluuhan hasil ngukuhkeun program desa di sakuliah Kacamatan Cikancung, nyaeta pembangunan infrastruktur sosial ekonomi daerah atawa PISO, jeung program kota tanpa kumuh atawa kotaku. Salah sahiji program kotaku anu geus ngawujud, diantarana 5 unit parumahan ngaliwatan program bantuan perangsang perumahan swadaya atawa BSPS ti aspirasi pusat, 5 unit ti program raksa desa, saterusna tina parobahan APBD 2020 hiji, hasil 2 unit parumahan, tur program sanitasi desa. Dadang Supriyatna ngajentrekun, salian pikeun tetep silaturahmi, bunga desa boga tujuan pikeun nampung aspirasi masyarakat sacara langkung caket. Numutkeun inyana, desa teh minangka garda terdepan dina pangwangunan daerah, kukituna boga peran penting salaku subjek pangwangunan. Bupati Dadang Supriyatna ngembohan, simkuring ngahaja datang ngabageakeun warga Cikancung pikeun ngagali informasi, naon wae anu bisa jadi potensi daerah. Nu pangpangnamah, inyana bisa nyaho langsung ngeunaan kaayan faktual disarakan, sangkan gancang manggihan solusina. Salian ti eta, Bupati anu dalit di Gentra Kang DS oge ngaloris, yen bunga desa teh momentum anu pas dina sosialisasi sajumlah program anu ngarojong kana visi bedas Kabupaten Bandung, diantarana program guru Al-Quran. Di dieu inyana nyobaan ngadidik, jeung mere pamahaman ka masyarakat ngeunaan program pamarentah daerah, ku cara kitu moal aya deui kasalahan dina nepikeun informasi. Masih dina rentetan bunga desa, inyana oge nganjang ka peternakan hayam petelur di PT Tani Jaya, Desa Ciluluk, Cikancung. Numutkeun inyana, beda jeung nu sejena, endok anu dihasilkeun ku Ingwan Edi Sukwanto teh organik, walhasil ngurangan resiko kontaminasi antibiotik, bahan kimia jeung logam berat. Endok organiknya eta, endok hasil tina Ingwan anu dibere kadaharan khusus, nyaeta kadaharan anu bebas tina pestisida, herbisida jeung pupuk komersil, jadi esi kolesterol jeung proteina beda-beda. Dina raraga nyumponan pamenta daging di Kabupaten Bandung, pihakna ngarencanakeun pikeun ngaoptimalkeun fungsi Balai Benih Peternakan di Dinas Pertanian Distan, ku cara nyusun program mekarkun sapi unggul anu kualitas dagingna alus pisan. Engke hasil tina sentra bibit ieu, bisa jadi sapi Ingwan pikeun disebarkun ka para patani di Kabupaten Bandung, inyana bisa ngabagikeun 10 anak hayam bikang unggul, jeung hiji sapi jalu, pokna Bupati Dadang Supriyatna. Teu wungkul eta, kaharepna pihakna oge bakal koordinasi jeung lembaga perbankan pikeun ngagampangkeun injeman modal. Sakitu ti langit Cikancung Kabupaten Bandung, balabar kawat burinyai nu ngamancanagara ngabewara.